warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur ka Allah, salawat serta salam mugia ngocor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipi kahormat, dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun perkawis pentingna nyulik ilmu. Sakumaha anu urang terang, ilmu teh mangrupakeun obor pikeun kahirupan urang. Tanpa ilmu urang bakal poekeun dina nangtukeun jalan anu bener. Nyulik ilmu teh kewajiban urang sadayana. Timimiti di jero kandungan dugi ka liang lahat. Kukituna hayu urang sumangat diajar, boh di sekolah, boh di lingkungan, di masyarakat. Sangkan orang janten jadi jalma anu mangfaat pikeun nusa, bangsa, serta agama. Mugia orang sadayana dipasihan kukituna pikeun terus tolabo ilmi. Sakitu nu kupihatur, hapunten jaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.